Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sangga keun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mumpulung patepung lawung patepang wajah dina yeu carios ngepung kahar muzakar. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngenging keun safatul udma dina pu kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rohmat miwah salam mugia salamina dicurahtur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, ogi mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Para mitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Asal usul cilaka 12. Sing mangpaat. Piwuruk sepuh. Dina awak sakujur teh aya dua unsur, nyaeta jasmani jeung ruhani. Dina bahasa Sunda aya kecap. Jisim kuring. Jisim jismun hartina jasad, awak sakujur. Kuring abdi nyaeta ruhani. Hiji jisim jasad, bakal bilatungan. Dua kuring ruh, bakal balitungan. Kumargi kitu kahade ulah hayoh wae ngalus-ngalus jasad, sakumaha geulis jeung kasep, datungtungna pasti bilatungan. Ulah poho ka kuring, sabab eta anu bakal balitungan. Riksa diri, raksa awak. Malah mandar salamet dunya akhirat. Di tatar Sunda sewaur pisan siloka kalebet kecap Sunda eta ngabogaan harti anu jero. Sunda teh ngandung harti anu nyusun dina jero dada. Anu kudu nyusun dina jero dada teh nyaeta kalimah, la ilaha illallah. Jumlahna aya 12 huruf, ngandung harti aya 12 kawajiban, nyaeta genep kawajiban batin, genep kawajiban dohir. Kawajiban batin nyaeta rukun iman 6. Kawajiban dohir rukun Islam 5 jeung ihsan hiji. Jadi jumlah 12. Lamun manusia geus iman, Islam tur nepi kana ihsan. Ngarasan neutup jeung diteutup ku Allah, tangtu eta jalma boga rasa rumasa, salamet hirup jeung kahirupanana. Sabab teu aya dewi cilaka enu panggede-gedena, iwal ti cilaka 12, nyaeta manusia enu geus teu percaya ka Allah teu meik iman, Islam jeung ihsan. Nu 12 huruf tadi. Mugi mangpaat kanggo urang sadayana. Sareng mugi barokah. Hapunten pala mitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, ulah hilap nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Bral urang teras keun.
ngepung kahar muzakar. Bagian ke-12. Ayo maju, cenah sanggeus mernah keun regu kuring jadi forspet, nuku dulu umpang panghiulana. Tibarang ngalengkah ge, hati teh geus deg-degan bari pageuh nyekel bedil anu dilempeng keun ke aharauk. Diungut karasa panas, ngahia parat kana jero dada nu kebek ku amarah jeung kasiun. Ari tur beut mihula nyorocot, ongkoh deuih beuki jauh leumpang teh bau obat pelor beuki hangit wae. Salengkah kaduana, borobot musuh nembak. Brek depa, ngarapet keun beuteung jauh tanau. Sarerea gedepa. Beuki ketir, beuki keung keur taya pisan hahalang, eueuh sakaliun nyumput keun sirah. Eueuh kakayon, batu atawa tanggul, kawan tu kencaka tuhueun jalan nu keur di sorang teh ngan ukur pasawahan anu karek meunang nanduran. Jung nangtung. Ngalengkah dewi. Curug asa getek, ataul hayang ge urang ngabekas keun bedil. Tapi nembak naon? Percuma ari padu ngabeleduk mah. Musuh masih keneh aya peunta seun jambatan. Caan waktuna dicentang. Maju dewi. Tingkarayap tingarongko bari jiga anu ngaleuti keun awak, sangkan henteu kasamber pelor musuh anu terus-terusan ting harieng luhureun sirah. Atuda musuh mah sasat karinyocolan, kawan tu aya di luhur mumunggang. Borobot, borobot, crep, 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 pelornya recep kana kotakan. Tapi datitah terus maju. Kuring gemaksa keun maneh maju, nginget ketkun kawajiban, sanajan hate emah nyarek. Der, cieng, cenah gigireun pisan. Aduh, cek sora tukang eun. Diliuk teh pendi pingpingna geus bolongor. Beuki ketir, tapi henteu ngurangan sumangat dan nupuguh mah asa jadi karerap. Kaakatuhu, mapai solokan, cenah duka teuing sora saha. Pasukan tingarongko dewi, tingkarayap mapai solokan anu caina ngan semet bitis bari terus-terusan di emrat pelor musuh. Teu burung tepi ka hiji kampung, nyaeta kampung Lasape Lebah Totogan Desa Benteng. Sanajan gede, eta kampung teh poharati isiunana. Combrek, teu kadenge anu batuk-batuk acan, dengek budak ceurik atawa bereelena sora MB, eueuh sakaliun ubar nubonge. Disidik-sidik, bilik-bilik imah jeung tembokanana geus barolong tapak pelor. Karancang.
Aya suhunan anu ngelun keneh katinggang pelor mortir. Katenjo aya manuk kakatua keur gugulayunan, naha make jeung boga pikiran hayang ngarawatan sagala rupa. Horeng rahaya teh ngumpul di masjid. Nyarumput bari babacaan. Ongkoh kaitung tohaga, lantaran di tembok. Pelor gemoal tembus meureun. Geus tarepi kabeh ieu teh, sora dan ton kagelong mewuhna tembakan. Atos, pak, teuing sahanu nembalan. Memeh suluk mata poe, kompi, geus tepi ka kampung Lasape. Di beulah kulon, masih keneh kaciri sesa-sesa cahaya mata poe, tepi ka kuring ge bisa keneh nenjo pertahanan musuh nu dicirian ku kebul haseup pelor. Beungut babaturan ge masih keneh atra, ngan lila-lila mah jadi teupati sidik sahasahana. Terus bergerak Dewi lalaunan ngadiu keutan sisi walungan sadang, marawah hati jeung pikiran anungan bisa dirasa keun ku jinisna sewang-sewangan. Sarerea pada marulen maksud nu hese dicarita keunana. Duka lamun seuk ari ngeteun ka kulawarga, ka induk bapana anu henteu bisa narulungan. Harewos bojong atawa timbeletekna sora pangpung katincak masih keneh nyelap dina ceuli. Semua berhenti, komando tidanton. Brek Dewi sarerea depa. Pelor musuh asa beuki meweuh, tembakan beuki ragot, atu dati di eumah geus deu keut pisan, ngan kari sababaraha meter Dewi. Putusan danton, kuring kakara bisa maju, lamun seuk pancar nembak.
Sabalikna, lamun sok pancar euro nembakna, kudu gancang depa deui. Kaharti, pancer teh, melindungi, gerak majuna pasukan infanteri. Dalamun sok pancer morobot keun 12-7, nah, musuh euro nembak. Hiji kasembetan HD pikeun maju. Kitu jeung kitu, tepi ka akuring nepi ka sisi walungan sadang. Geus henteu kudu ngadagoan parentah deui. Satepina ka sisi walungan teh sarerea ngalatur maneh, ngabres sapanjang sisi walungan. Gerweh, muka, tembakan. Tembakan wawales mimiti rame nu dimintian kira-kira wanci magrib. Timbaracak timburinyai, peluru api, jeung pestol sen. Diurum, hejo, koneng jeung nubodas alah batan pesta kembang api. Sora bedil Thompson, garan, brand jeung kabeh ge bedil-bedil teh mimiti disarada, ting borobot, ting jelegur. Kuring nembak teh bari ngadapang, dilempeng keun ka harup, da sidik, apan musuh teh hareupeun pisan. Nyaho lebah-lebahna musuh, lamun sok maranehanana nembak. Lantaran ari geus pauting mah tina tungtung bedil teh sok kaluar seuneu. Sarua wimeureun maranehanana ge kitu. Damani nyeor, ting paralak kana kebon awi tukang eun. Lalaunan ngoleset, terus nyabut sangkur. Dina campuhna peperangan, kuring ngukei nyieun lolombangan ku sangkur. Nyieun loga asal bisa dipakai nyecep keun dua siku, sangkan leuwih rapet jeung taneuh. Nurutan maceri kuring ge. Tapi atang waya gigireun kuring mah ngoleset bari mundur. Nyieun dekengan heula, cenah. Dekengan anaha ontang. Cek maceri, sorana harosyos. Nuar tangkal cau. Kadenge atang nuar tangkal cau. Ditumpu keun hareupeunana ukur diganjel rangsel. Kelamun sok tembakan musuh rada simpe, kakara dipaseuk sing pageuh. Beuki peuting teh tembakan kalah beuki rame. Boh tembakan ti pihak urang boh ti pihak musuh taya pisan reu-reuhna. Cukup cagap kana tas pelor, bet geus harapa, geus karosong. Weu cilaka beakeun pelor maha? Nembak ti sore keneh, ti barang tepi ka sisi walungan, piraku teu hambur pelor. Beuki peuting kalah beuki campuh. Meureun geus liwat pukul 12 peuting, tapi pertempuran di jambatan Lasape masih keneh terus lumangsung. Malah asal leuwih rongkah. Wanci janari leutik, kitulah taksiran mah geus liwat pukul 2 meureun, duka teuing kumaha mimitina jeung saha anu mirucaanana,
ngan wae sakabeh babaturan teh ting corowok pabedas-bedas. Surak ayu-ayuhan alah batan anu keur moro babi. Kuring geka bawa keun. Resep we nu aya, malah jadi cenghar, pitunduhun gengalongit. Maju, cenah. Sarerea ting corowok. Siapkan perahu, ayo nyebraang perahu, perahu siaap, ting corowok pabedas-bedas. Sangkaan musuh mah heueuh meurun urang teh dan parahu, tepi ke tembakan musuh ditenteng keun kana beung ngeut cai. Ting kecebuk sora pelor kana cai. Enya meurun musuh mah nyangka urang teh meuntas kana parahu matak kitu ge. Padahal mah, heueuh atuh, parahuti Hongkong hah? Mimiti namah meurun heureu atawa ngarah nambahan sumanget bari nyingsieunan. Inget kana taktik gorombolan Kartosuwiryo baheula, lamun seuk maranehanana nyorowok, maju, teh padahal mah bari mundur. Sarerea oge henteu aya anu ngabekaske Dewi bedilna. Tapi cocokan mah kalah bauki bedas. Puguh wi musuh teh jadi gimir, da disangka urang geus mare untas kabeh bari maranehna kudu nguras pelor napi keun nembakan beung ngeut cai. Puas. Da eta wi tepi ka pukul 4 subuh, malah tepi ka abrai be urang, musuh teh geus teu nembak Dewi. Simpe, ti seun teu kadenge ting jelegur. Sanggu sapauting jeput tempuran rongkah pikeun ngusir anak buah selei peuntas seun jambatan. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi. Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode. Supados teu kakantun cariosna, salajeungna. Mangga permios.